Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Idza hamma di mana-mana neja sadukum salasai diaranjeun kabeh bil amri kana hiji perkara Palyar kamangka sholat itu siahat rakaataini kalawan 2 rakaat min beril paridoti kalawan salianti sholat fardu summa yakul teras ngucap itu ahad Allahumma inni astairuka kana doa Allahumma inni astairuka atosna Allahumma ya Allah inni sesuna beta astairuka nyuhungkeun pilihan nusae kaula ka Gusti ilmika kalawan ayeuna ilmu Gusti wastaghfiruka sareng nyuhungkeun kakuatan kaula ka Gusti bikudratika kalawan kakawasan Gusti wasaluka sareng nyuhungkeun kaula ka Gusti min fadlika tina kurnia Gusti aladimi anu agung wa innaka mangka sesuna Gusti tetap piru anu kawasa Gusti wala piru sareng teu kawasa kaula wa ta'alamu sareng uninga Gusti wala alamu sareng teu uninga kaula wa anta bari ari Gusti teh ta'alamu guyubi zat anu maha uninga kana sapirang-pirang perkara anu gaib Allahumma ya Allah in kunta lamun aya Gusti teh eta ta'alamu uninga Gusti anna hadal amra kana saesna ieu perkara teh eta khairun lakum saya lipikeun abdi pidini keur agama abdi wa masih sareng keur kahirupan abdi wa akibati abdi sareng akibatna atanapi akhirna urusan abdi faqdurhu mangka mugia ngawasakeun atanapi nakdirkeun Gusti kana itu amru li pikeun abdi wa yasiru sareng mugia ngagampangkeun Gusti kana itu amru li pikeun abdi Tuma baring teras mugia ngaberkahan Gusti li pikeun abdi pina eta amru wa in kunta jeung lamun kawuktosan Gusti teh tatalamu nya Gusti ana hadalam roh kana saesuna ieu perkara teh tasyarrun awon lipikeun abdi pidini keur ayeuna agama abdi wa masih sareng kehidupan abdi ngakibati amri sareng akibat urusan abdi pasrifhu mangka mugia malengoskeun Gusti kana eta amru ani ti abdi wasrifi sareng mugia malengoskeun Gusti ka abdi anhu ti tu amri Wakdur sareng mugia naktirkeun Gusti li pikeun abdi al khaira kana nu langkung sae haesu kana dina sakira-kira aya itu khair sumardini sareng mugia ngajadikeun ridho Gusti ka abdi bihi ku sabab itu amr qala parantos ngadeuh itu Kanjeng Nabi wa yusamma sareng wa yusami sareng nyebut itu si jalma hajatahu kana pangabututan eta si jalma rawahu ngariwayatkeun kana hadis Bukhari Imam Bukhari salajengna pidawuh Kanjeng idza hamma ahadukum bil amri falyarka raqatain di mana-mana salah saeji aranjeun kabeh keur boga pamaksudan atanapi hamma biasa diartikeun bingung keur bingung ku hiji urusan rak cina salat 2 rakaat tapi lain 2 rakaat fardu ieu mah 2 rakaat sunnah jadi ieu hadis mah rek nerangkeun salat sunat istikharah salat sunat keur menta pilihan terbaik ka Allah Cek sehayana Imam Bukhari al istiharatu tutlabu min jami'il umur sagiriha wa kabiriha salat istiharah teh dituntut pisan tina sakabeh perkara baik itu perkara leutik baik perkara gede urang boga masalah urang boga perkara rek leutik rek gede masalahna cobalah istikharah nyungkeun ayeuna pilihan anu pangsaena ka Allah da urang mah teu apa gitu. Sak perkara naon wae itu. Arek jodoh,
rek ayeuna usaha jungkeun ka Gusti Allah. Kumaha carana salat 2 rakaat. Salatna lain salat fardu, ieu mah salat sunnah. Matak hukumna cek Imam Nawawi na kitab Adkar, hukum salat istikharah nyata sunnat muakkad. Aya leuwihna deui cek Imam Nawawi ya cirian. Tulis. Cek Imam Nawawi la yustaratu ayyaro al-mustakhiru ru'yan. La yustaratu teu disyaratkeun naon ayyaro nimpo ningali sa al-mustakhiru jalma nu istikharah yan kana impian. Teu kudu ngimpi bae. Da urang mah istikharah teh kudu wae ngimpi. Tah cek Imam Nawawi ahli hadis, ahli Quran, jumhur ulama istikharah mah teu disyaratkeun kudu ngimpi. Da Allah masihan jawaban masalah urang teh kawasa. Lamun Allah mere jawaban pia mimpi wungkul lemah Allah teh. Nah, piroku ayeuna mere solusi pia mimpi wungkul. Matak cek Syekh Imam Nawawi na kitab Adkar teu disyaratkeun kudu ngimpi. Mungkin wae cenah cek Imam Nawawi dipasihan ku Allah teh insyirahus sadri jembar hate kemantapan hati. Aya 2 pilihan mun carita ayeuna kitu rek neangan pamajikan istikharah wae. Barang istikharah diberi kemantapan hati tertuju kasih Allah. Mungkin itu jawaban berkemantapan. Jadi ngolemar kasih B mungkin gitu. Jadi lain wae kudu ngimpi, atuh ngimpi syukur henteu bae cek urang. Sebab ngimpi mah terkadang bisi disalirukeun ku setan. Cek setan aing kesempetan cenah ya sia istiarah aing asup kana ngimpina aya kacaukeun. Oh, bisa wae. Hiji bisa wae insirahus sadri. Kaduana ayeuna bisa wae dibere yusrul umur. Jadi babari urusan teh. Tadina mah adu kuat kabingung, ya urusan kudu kumaha, mun carita gawe-gawe ka mana, lamun carita minta solusi ya kumaha, ya aduh. Coba wae istikharah, dikeresakeun jadi babari. Mencerita gawe, mencerita kaya, mencerita non wae teh mungkin eta jawaban ti Allah. Solusi ti Allah dibabarikeun. Bisa wae kitu hasil istikharah teh. Bisa wae urang diberi kemantapan hati, bisa wae urang dibabarikeun urusanana dilancarkeun. Bisa oge insyiraful qalbi. Mengkolna hate. Mun carita aya 2 pilihan si A jeung si B jadi ngolemar ke si B teh berarti si A. Atawa lamun carita jodoh ditembongkeun ku Allah teh ka Allah teh awewe nu kadua teh gorengna can kawin teh dasar kudu kanyahoan sifat aslina ditembelkeun tah eta jawaban Allah teh modal kitu. Jadi teu kudu wae ngimpi, bentukna rupa-rupa. Allah mah maha kawasa. Rek mere solusi ka hiji jalma teu kudu ku ngimpi wae. Coba istikharah mah. Aya nu ku Quran tu juga emas. Aya nu ku tasbih. Paling babari istikharah mah ku tasbih lamun rek nyoba. Macana urang sanggeus ayeuna kitu. Mun alusna mah hudang peuting ngalawudu terus salat hajat kadinya salat tobat, salat hajat, salat akara, salat istikharah. Oh ya cokot tasbih.
yang geus dimendek dikir heula saatan heula mangga dek istighfar heula mangga cokot tasbih tapi ulah ditempo tasbih tuna gigireun cokot teh sacokotna saenggeus sacokotna baca subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah baca subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah nepikeun kana bebenulna ta eta pas bebenulna subhanallah na alhamdulillah lamun alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah lamun alhamdulillah berarti halus lamun subhanallah berarti goreng eta disebutna istikharah tercepat istikharah paling cepat gitu mun aya kerempek bingung bae bohna teu kudu istikharah ge mun beurang geus salat cokot teh tasbih lah daripada ngitung kancing anu kitu anu ku Quran gitu mun aya beda guru meureun anu ku Quran mah aya rumusna ti nu abi mah ti mimiti ayeuna huruf hijaiyah alif nepikeun ka iya aya keteranganana carana sarua kitu sanggeus salat biasa kitu eta mah muka Quran asale buka terus ayeuna kitu dibuka tilu lamar aya nyebutkeun 7 lamar terus ditempo pamita lepatna baris ka-7 baris ka-7 awalna huruf naon oh cenah alif tempona rumus eta ku Quran tayeu pangersayos an beda unggul lengkepan saya mah sebenarnya mun begitu mun antum arti-artian loba sekarang ngan lamun ayeuna ti kanjeng doana ieu ulah pikeun katu dibaca ieu mah rek istihara kudu dibaca kumaha tuh tah ieu doana sanggeus urang salat 2 rakaat usolli sunnatal istikharati bohna teh rakaataini lillahi ta'ala niat abdi salat sunat istikharah 2 rakaat karena Allah taala Allahu akbar rakaat kahiji biasa palak kana kuliah rakaat kadua bener kuliah loba versi di dinya oge eta we nu babarina tang geus beres terus we ngadua ieu Allahumma inni astaghiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika adim nepikeun ka Pakdur huli wa yassir huli summa barik li bihi lain hanap sumardini bihi tah sumardini bihi sebut cenah pangabutuhna tapi nu apa yang halus mending diselapkeun di luhur jadi orang pas ngadoa teh kieu carana ya bejaan Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra bayangkeun ku urang urusan teh naon ya haji atanapi ayeuna kitu usaha atanapi erek meuli barang tapi ragu atanapi mun cawita jodoh bayangkeun hate khairun li fi dini wa masyi wa akibati amri pakdurhu li hu pas pakdurhu bayangkeun deui pakdurhu eta awewe teh takdirkeun ka abdi wa yassirhu li tahu teh kana perkara we naon summa barik li fi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra karantekeun ku urang teh pilihan awewe Gusti anu salse we kitu pas ada amun teh eureun heula rentegeun hareoskeun ku hate ka Gusti syarrul li fi dini wa masyi wa akibati amri pasrifu anni tinglarkeun can gorengna Gusti mun tadi nu alusna wasrifni anhu waqdurli khairu haitsu kana sumadini takih carana atuh erek tungtung teu naon geus beres tungtungna urang kitu hayang di
pangkakeun solusina tina masalah urang bahna teh ieu bahna teh kenapa kumaha doa eta teh artina teh ieu doa nu hebat ya. Allahumma inni astahiruka bi ilmika ya Allah saya sunah abdi teh astahiruka nyuhungkeun pilihan anu sae nu pangsaena kitu kaula teh ka Gusti. Jadi urang teh nyuhungkeun ka Gusti Allah ayeuna pilihan yang terbaik nu pangalusna mun gawe kudu ka mana mun kawin ayeuna aya dua pilihan alusna kudu ka saha maksudna astahiruka bi ilmika ku ilmuna Gusti gitu. Matak ayeuna ieu teh cek Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani talabul khair minallah li annahu a'lamu bi awaqibil umur. Jadi ieu doa teh urang teh nyungkeun kahalusan ti Allah. Kan urang teh apal ye lamun tina dua pilihan gawe ka A gawe ka B mun awewe awe A atau nepi nu B pan teu apa manu alus tah urang nyungkeun ayeuna nu pangsaena ka Allah sabab Allah mah a'lamu bi awaqibil umur maha uningnya kana akibat atanapi panungtungan ayeuna pirang-pirang perkara Allah mah urang pan teu apal ujungna teh bakal kumaha endingna teh nah alus nah goreng gitu tah Allah pan uningna kapayuneun eukeur satu acana teu aya anu luput tina sifat ilmuna Allah kulantaran Allah mah uninga urang teu uninga matak nyuhungkeun ka Allah dibere ayeuna kitu beja anu pangsaena anu mana gitu kan Allah mah uninga matak Allah mah ini astahiru biunika itu sekaligus ngadoa ieu teh cek Syekh Bagawi mah doa dalilu dhafil abdi wa ibtiqarihi ila rabbi ngadoa teh jadi dalil jadi tanda yang seorang hamba teh lemah si hamba teh jeung si hamba teh butuh kanu jadi pangeranana ulah sok-sokan ulah boga ngarasa urang ayeuna kitu kepedean lah geus si anu we bawa cek Allah anu alus hiji deui ente apa mun cerita gawe aya dua lah geus ieu lah atanapi aya hiji langsung we tanpa isi horoh buat cek Allah mah goreng kareupna teu apal gitu. Tanda yang urang teh lemah ku ngadoana urang nyungkeun ayeuna kitu pilihan ka Allah teh urang teh teu bisa teu apa teu uninga bakal kumaha lemah berarti urang teh urang lemah terus iktimat gumantung butuh kanu kuatnya ta Allah wa astaqdiruka bi qudratika sareng abdi nyuhungkeun kakuatan kakawasaan ka Gusti bi qudratika ku kawasana Gusti urang teh minta ka Gusti Allah teh kekuatan mun tadina atuh galida sing ya bere kayakinan mun tadina bingung atuh jadi ayeuna teu loba kabingung mun tadina hese jadi babari mun tadina teu bisa jadi bisa wa as'aluka min fadlikal adim sareng nyuhungkeun ayeuna kaula ka Gusti min fadlikal adim tina karunia Gusti nu agung rek minta naon ka Gusti mah aya ijabah sadayana ge beda-beda bentukna ijabah sakumaha ngadua bentuk ijabahna beda-beda nya kitu deui istihara bentuk jawaban ti Allah ge beda-beda berbagai cara Allah mah kawasa fa innaka takdiru wala aqdiru sebab Gusti mah kawasa abdi mah teu kawasa urang mah lemah isuk bakal kumaha wae urang teu apa ulah wa carita isuk atuh jam-jaman kaharep bakal kumaha teu apa
la alamu madza taksibu goda bi ay ardin tamut isuk bakal naon paeh bakal di mana teu apa urang lemah tak gumantung kan kuat lemah ulah gumantung kan lemah lemah gumantung kan lemah nya atuh ambruk jelema kata langsara kadon datang ka dukun makhluk lemah datang ka makhluk nu lemah kaum make ilmu hitam jeung teu pararuguh mah make jeung nipu sagala atuh cilaka hancur eta kudu anu itibana kanu kuat mun rek nyantelna teh kaajengan bohna teh biasana karuat ajengan anu ngararti meh nyambungna kuat kalbutna ulah kanu nyambung kanu lemah. Wayasir huli sareng mugi gampangkeun Gusti eta urusan teh keur abdi. Cuma bari klipi sareng mugi Gusti ngaberkahan pihina itu urusan abdi. Eta entak kitu. Terus saterusna wa in kunta talama anal hadal amra syarrun li fidini wa masyi lamun masuk ieu perkara teh Gusti teh cek Gusti teh syarrun li awon keur abdi ada ya sebenarnya mah ieu teh naonnya bahasana teu bener sabarang cek abdi bahasa teh nah wa in kunta ta'lamu jeung lamun Gusti uninga justru Gusti mah uninga jadi kudu dibongkar ku balagoh mungkin lamun wa in kunta jeung lamun kabuktosan Gusti eta ta'lamu uninga lamun Gusti uninga cek Gusti aing nang apal cenah make jeung lamun apal segala anna hadal amro syarrun li perkara teh cenah syarrun li goreng keur abdi boh keur agama kahirupan ujung-ujungna urusan awon pasrifu ani sing disinglarkeun Gusti eta urusan teh abdi mencerita gawe mutadina deng ngajak jadi eueuh bohna cara Allah teh atanapi urang jadi tertarik atanapi ayeuna kitu nya lah aya anu ngajak nu leuwih boh rupa-rupa wasrifni anu nya kitu deui moga mengkolkeun abdi anhu titu amri mutadina urang hayang sing jadi teu hayang cek urang mah mutadina urang kada demes ayeuna jadi teu kada demes kana eta urusan teh eta teh jawaban ti Allah teh ngan urang mah sok teu sadar pia kudu pia mimpi wae padahal eta ayeuna doa ge tina doa ge pasrifhu ani wasrifni anhu lamun goreng pasrifhu ani si perkara teh mugia dijauhkeun ku Allah lamun wasrifni anhu urang dijauhkeun tina perkara lamun perkara dijauhkeun ti Allah tadina aya nu ngajak gawe jadi teu datang berarti perkara teh dijauhkeun ku Allah aya nu dek ngajual bahna teh ka urang jadi teu jadi pinah jelemana lamun wasrifni anhu urang berarti tadina urang kada demes hayang teu kuat ka eta we jadi mung eta teh jawaban ti Allah tina doana jadi ngolemar sia teh asa jadi ragu kieu mungkin wae ditembongkeun ku Allah teh kagorengan ti awal kan waqdur li al khairu haitsu kana jeung mugia ayeuna kitu nakdirkeun Gusti keur abdi al khairu kanu langkung sae haitsu kana di mana wae rek kumaha wae ayana buktina eta khair kausan teh mun mah cek urang mah saunggamina ieu perkara teh awon Gusti kami abdi poker agama abdi kahirupan abdi ujung-ujungna urusan abdi teh mugia disinglarkeun Gusti eta perkara ti abdinya kitu di abdi tina eta perkara sing teu kada demes teu wae ayeuna kainget-inget ka bawa sare cek paribasana sareng deui atuh mugia mun awan mah digentosan ku Gusti ditakdirkeun langkung sae eta mah haesukana rek ayeuna kitu
kumaha bentukna rek di mana wae cek urang mah. Nu penting langkung sae mun carita we sing mangih nu leuwih, mun gawe nu leuwih gajina pohona teh. Nu leuwih maslahat itu maksudnya. Jadi baca we geus isi horoh kajadian kaharupna kumaha cek abdi mah paling kitu. Ulah iti mah teuing kana ngimpi. Sabab kahiji urang mah jalma loba dosa, rempan kacampuran ayeuna ku setan ngimpina. Kecuali lamun berulang kali istigharahna kuat ka 3 leuwih mah bohna teh. Nya meureun bisa. Tak sok tara ngimpi. Ada yang lagi ngimpi. Cek Syekh Ibnu Qayyim cek tadi cenah tadi teh bahasana pasrifku ani cek Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani cenah fihi at-talabu lidab isyarri min jihatain dabu syarri minal abdi wa dabu nafsil abdi ila gairi. Jadi dua kagoreng cenah ditolak teh minta nyuhungkeun ka Gusti ditolak tina dua jihad, hiji kagorengan ayeuna ti si hamba dibatur ka urang, kaduana ka urang ti diri nyata ayeuna nafsu urang teh kada demes teh. Waqdurli al khairu haisukana cek Syekh Ibnu Qayyim nafsiran waqdurli al khairu haisukana teh ada doa min ajma'id doa, ya doa teh tisapalihna ajma'id doa. Doa anu bisa ngumpulkeun pirang-pirang doa komplit cek urang paket komplit cenah ieu teh. Bahasa waqdur li al khairu hasukana li annahu yatlubu khairan mutlaqan. Sabab eta jalma teh nyuhungkeun kasayan secara mutlak pan bahasana ge haisukana. Waqdur li al khairu haisukana mugia Gusti nakdirkeun ka abdi ngawasakeun ka abdi anu langkung sae haisukana kumaha bentukna mah haisukana teh. Berarti mutlak urang minta ka Allah kumaha Allah we. Otak ulah protes. Nah Allah maha uninya gitu. Mana nu paling alus keur urang gitu. Wa sa'ala ridol qalbi bil qada. Jeung eta jalma nyuhungkeun karidoan hate bil qada kana takdir. Pan mencarita goreng teh bohna cek takdir Allah teh goreng padahal mah urang teh bogoh ka eta awewe barang diisyarahan bohna teh hasilna goreng bohna teh heueuh we urang menta hate urang sing ridho kana takdir sumar binibi mugia Allah ngaridokeun hate kaula bihi kana eta amal sing dibablaskeun teu kapikiran gitu jadi lamunan komo ari jeung Imam Nawawi nafsiran sumardini bihi teh pihi doaun liridol qalbi wa sukunin nafsi. Jadi ku kecap sumardini bihi teh eta jadi doa supaya hate ridho hate jembar jeung ayeuna sukunin nafsi si nafsu tenang. Udah kurang-kurang apa orang hayang kaji awewe si A jeung si B memehna bogoh pisan ka si A ari parek pohona teh na impian atana pitina jawaban ka si B nu alusna kurang-kurang kan berat urang teh hate tah ku isyarah ku Allah teh sing dirirokeun sing jadi teu inget sing jadi biasa-biasa kitu tenang hate teh kitu kata isyarah mah mun bisa mah ulah ku sorangan istighfar mah tong ku sorangan. Nah, sabab lamun ku sorangan mah biasana sok pan ngimpi da kieu kan. Aya bisyarah
aya-ayana kitu tahwifun minasyaiton, aya ngimpi ti Allah, aya ngimpi ti malaikat bisyarahna. Aya tahwifun minasyaiton, aya ngimpi ti setan panyisieun. Aya deui hadisun nafsi. Kamangimpi teh ari hadisun nafsi mah ngimpi anu di latar belakangi jeung kahayang urang memehna nu naha teh syahwat nafsu. Tah khawatirna lamun istighfar ku urang mun urang teu bisa ngolah hate bakal bijilna teh impian anu sakumaha tina hadisun nafsi kahayang hate kitu. Mata krek istighfar mah aduh hese istighfar mah bener kudu hate teh kudu kosong gitu. Pikiran otak teh ulah aya lamunan suning ka Allah wae ngaduaan urang teh naon muatan sing bersih we sing kosong insyaallah mun kitu lamun isyarona keur isyara kamu ngadu abari teu bayangkeun jeung aduh aya mesti kasih eta ceuk si ongko sia mah cenah minta pilihan ka aing tapi nah hate hayang kasih anu nah makalatana teh eta teu mulus gitu. Kita kaya majama nu bersih hatena anu sok ayeuna kitu riado sok udang teuting pangistilahan ke kaajengan di orang biasa ngimpi syukur henteu bae dan kege jawaban istighfar mah sanggeus istighfar karepna kumaha kege bakal aya tinggal kitu dah simpel sabenerna mah teu kudu mimpi-mimpi. Ngan teh kajama-jama hateun bersih seperti para ulama sok ditembongkeun ngimpi. Sebab eta urusan gaib ari urang hayang nembus ka ayeuna alam gaib teu bisa kelawak kudu kuroh. Matak cekengge kudu ayeuna hate nu bersih roh nu bersih meh pas papangihanana ditampokeunna asli teu lain bedil ti setan ataupun hadisun nafsi. Rawahu ngayatkeun ka hadis al-Bukhari Imam Bukhari. Salajengna idza wudiat di mana-mana disimpen naon al janazatu janazah mayit wah tamalaha sareng mawa atanapi ayeuna nanggung kana itu janazah teh sari jalu pirang-pirang lalaki ala anakihim kana pirang-pirang punukna itu rijal pain kanat mangka lamun aya itu janazah teh tasolihatan jalma soleh kolat mangka ngucap itu solihah qaddimuni gara-geraan aranjeun kabeh mawa kaula qaddimuni gara-geraan aranjeun kabeh mawa kaula wain kanat jeung lamun aya itu janazah teh eta goero solihatin teu soleh qolat mangka ngucap itu goero solihah ya wailaha aduh cilaka kaula ya wailaha aduh cilaka kaula aina tadhabuna biha aina tadhabuna rek kamarana ieu teh aranjeun kabeh teh kitu ti guruna ditulis tu kurang ge teh kamarana ieu teh aranjeun kabeh teh ayeuna tadhabuna rek mawa kamarana ieu teh aranjeun kabeh teh biha kalawan itu biha mawa ieu gair salihah atana pika janazah kabeh ka janazah eta yasma'u nguping sawataha kana suarana itu gair salihah atana pika janazah naon kullu syai'in setiap perkara ilal insana kecuali manusia walau sami'ahu jeung lamun maseg bisa nguping insan kana itu saut lasaiko yakti kalengger
yakti pingsan itu si insan sakitu nasaiko yakti pingsan itu si insan rawahu ngariwayatkeun ka hadis Al-Bukhari Imam Bukhari salajengna pidauh Kanjeng idza wadi'at al-janazatu wa tamalah rijal ala anakihim di mana-mana aya janazah dituna dina pasaran anu maot ya sanggeus ayeuna kitu manian disolatan terus pan ayeuna di manian dibuntol disolatan terus dibawa ke kuburan maksudna idza wudiat al janazah teh janazah tina pasaran terus wah tamalah rijal al anakim dibawa ke kuburan dipanggul si pasaran teh taeta pain kana solihatan qolat lamun masuk eta janazah eta mah jalma soleh jalma alus bahasana bakal kieu qolat Kodimuni cek negara gegeraan cenah ieu mawa kaula teh tarehan mun carita nu mangulna si Asep sep burukeun sep saolah-olah kitu saolah-olah mun carita nu mangulna Agus Gus burukeun Gus teu kuat ieu nah sabab geus ditembongkeun ayana kitu riyadun min riyadil jannah aya kisi-kisi bakal menang kabagjaan jeung cenah biasa nama anu manggul lagi sok hampang cenah kitu teu berat beda jeung ayeuna kitu anu pinuh dosa cenah sok berat nah sabab nya kabawa ku eta gitu meureun omongan kitu meureun Kodimuni gara-geraan cenah aranjeun kabeh teh buru-buru cenah buru-buru cikurang mah gitu. Eta lamun saleh. Tapi lamun teu saleh mah wain kanat gara salihah qolat ya wailah aina tadhabuna. Aduh cenah cilaka urang. Rek mawa kamarana cenah maraneh ka aranjeun kabeh teh cenah ka kaula teh. Kaeta janazah teh mayit panu ngomong maroh ieu teh siroh teh rek maksudna teh awak manehna cek bahasa lempengna eta awak urang rek dibawa ka mana kitu ayeuna tadhabuna biha rek marawak ka mana aranjeun kabeh biha kalawan itu janazah ghairu salihah kitu yasmau sawataha kullu syai'in ilal insan nu mana eta careosan janazah kitu teh kakuping ku setiap perkara salianti manusia kakuping ku jin kakuping ku dadaunan kakuping ku ayeuna sasatuan kakuping ku ayeuna setiap ayeuna perkara salianti manusia nguping urang teu dibere pangdeng gitu. Nah sabab walau sami'ah lasoiko mun urang dibere pangdengi bisa ngadengi ayeuna sorak-sorak jalma nu maot wah meureun teu ting bari rieu pas keur mangul teh ya rek dibawa ka mana aing sep bohna teh wah meureun ajib cenah aya suara hirup deui matak teu dibesean cenah pangdengi urangna dibere pangdengi panaringsan naon ta maksudna ieu hadis cek Ibnu Hajar mah ieu hadis teh wa huwa min umuril ghaib ieu hadis teh kalau kalebetkeun ayeuna perkara gaib nah mayit ngomong eta geus beda alam di alam roh alam gaib alati tajibu al imanu biha anu urang ayeuna wajib iman kana eta ayeuna perkara gaib teh tapi urang kudu percaya yen ketika ayeuna jalma maot terus ayeuna dipulasara terus ayeuna dipanggul pada manggul
na pasaran arek menuju ka ayeuna maqam ngomong teh tak kudu percaya teh. Wa takunu nidaatul mayyit jazaan li amali. Tah cenah eta seruan-seruan mayit, omongan-omongan mayit teh jazaan li amali sebagai balasan amalna. Jadi omongan mayit eta teh bentuk tina balasan amalna. Maksudna kumaha? In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Mun omonganna alus berarti amalna alus, mun omonganna goreng tina langsaeun berarti ayeuna goreng amalna. Atak ayeuna Syekh Ibnu Hajar fasalihu yusri'u ila naimi wa talihu yafirru min adabi. Nu saleh mah hayang gerak-gerak ayeuna kitu meunangkeun kanikmatanana nyaeta raudhatun riyadil jannah. Nu toleh mah nu teu saleh yafirru min adabi kabur sieun tina siksaanana mung dikubur teh. Kitu. Atak sok beura Cek Syekh Qurtubi mah wanida wal mayyit laisa ka kalamil ahya. Ari suarana panggerona omonganna mayit teh eta laisa ka kalamil ahya, lain seperti omongan jalma-jalma nu hirup. Pancet tadi bahasana buru-buru gitu kan. Lain jika orang ngomong buru-buru kitu, nah panis paeh nu mayit mah. Pan eta keur dipanggul. Awak sok ngomong kitu mah nu buru-buru mah. Bal huwa takbirun an haliruhi. Balik ta eta omongan teh takbirun sebagai bentuk ungkapan an haliruhi tina tingkah rohna. Eta mah cenah omongan eta teh maksudna teh ungkapan tina kayaan rohna. Mun rohna atuh ayeuna bagja bakal salamet ditembongkeun. Omongan teh model kitu. Mun saumpamina kerja mah anu masih hirup mah kitu ngomongna teh. Lamun ayeuna mah teh kitu omonganna teh. Jadi ungkapan takbir ibarat tina haliruhi kondisi rohna. Yusammi'uhullahu man syaa min khalqi. Allah masihan pangdenge ka makhluk anu Allah ngerasakeun ti sapirang-pirang makhlukna. Jadi aya sok sanajan teu kabeh pancek tadi ayeuna kitu lintang ti mangsa, tapi aya orang-orang terpilih seperti Kanjeng Nabi, para anbiya, para sholihin, salafus saleh, para wali anu tiasa leuting kana omongan roh eta. Jalma mah anu biasa teu ngadenge. Dunal insi ayeuna sanes manusia. Cek Syekh ayeuna Ibnu Utsaimin mah laisal murad annal mayyita yatakalamu bilisan. Lain anu dimaksud teh mayit ngomong ayeuna ku lisanna, lain ngomong ka mana cenah ieu, lain kitu. Atanapi gegeraan cenah buru-buru cenah bawa urang, lain kitu, cenah lain ngomong ku lisan. Bal huwa wasfun lihali, hampir sami jeung luhur jeung tadi. Balik teh eta mah wasfun lihali kondisi sifat lihali keur tingkahna. Eta mah tingkah rohna cenah. Maksudna parruhu parihatun idza kana solihan mangkari roh bakal bagja lamun ayeuna roh soleh wa mustagitsatun idza kanat gaira solihah jeung bakal jejeritan tulung-tulungan idza kanat gaira soleh lamun teu soleh. Jadi intina mah nu ngomong teh rohna kitu babarina. Lain mayitna pan lain jelema pan ari ngarajelema kumpulan tina awak jeung roh.
ketika geus lesot geus lain jelema hirup jelema paeh mayit tangis mayitna nu ngomong terong gitu. Malahan cek Syekh Nawawi mah wa sautuha haqqun wa sam'u sairil khalqi bihi haqqun. Sorakna mayit jenazah teh tah hak. Memang kitu, benar adanya. Nya kitu jadi engke nu mote si rohna teh bakal ngaromong kitu. Antara nu sojong teh. Atu wa sam'u sairil khalqi bihi haqq atu ngupingna salianti ayeuna manusia teh sakarina makhluk teh dicipta teh jin tangkalan kesatuan eta oge hak bener kitu ngadenge mana Allahul insan Allah nyegah ka manusia minhu tina itu ayeuna sama uping teh li adamih ti malih kulantaran teu bisa nanggung urang membual kuat li qaulihi sallallahu alaihi wasallam sabab aya dahan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau sami'ahu lasoiko baru masuk manusia diberi pangdengi bisa ngadenge suara mayit langsung iko bakal pararingsa. Hiji deui cek Ibnu Qayyim mah cenah ieu borang ngomongkeun ahli-ahli hadis da urang lain ahli hadis teh. Nah cenah ngaji teu asa cek anu urang mah rumasa lain ahli hadis. Urang mah ngobrolkeun cek ahlina gitu. Moal pernah ku sorangan si salah dawuhan Kanjeng pampangna. Cek Ibnu Qayyim mah halul mayit indah hamlihi ila qabri ari tingkah mayit nalika dibawana si mayit ila qabri ka kubur mayit teh eta yushiru ila ma yastaqbilu eta teh isyarah kana perkara yustaqbalu nu bakal di sing hareupan. Jadi si mayit nalika dibawa ka kuburan teh isyarah cenah kana perkara anu bakal dising hareupeun ka manehna. Pain kana min ahlin naim istabsyara lamun mayit ahli kanikmatan, ahli salamat, ahli bagsa, ibsabsaro bakal bubungahan. Di antarana cek tadi teh ngomong teh geraan gitu. Wa in kana min ahlil azab istagosa wastankaro. Lamun ahli disiksa mah istagosa bakal jurat-jerit tulung-tulungan wastankaro sareng ayeuna ngarasa inkar embung dikubur teh dibawa ke kuburan teh. Rawahu Al-Bukhari ngariwayatkeun ka hadis Al-Bukhari. Detik deui aya hiji deui. Qala Al-Albani ame tambah wawasan gitu. Pan ngaji teh supaya tambah ilmu lain. Min itu. Oh, cek Syekh Albani ieu teh cenah min adillati isbati naimil qabri wa adabi. Ku ayeuna ieu hadis jadi tanda yen tetep ayana nikmat kubur jeung siksa kubur. Wa annahu yubda'u min hina hamlil janazah. Ta eta siksa kubur jeung ayeuna nikmat kubur teh dikawitan min hina hamlil janazah tikawitan ayeuna dibawana janazah geus katembong siksa kubur teh atanapi nikmat kubur teh pas keur dibawa keneh sasanajan teh si Albani teh urang-urang mah tara dipake tapi da ajengan gede ketika teu bertentangan na copot. Idza wusida al-Fatihah.